Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing siang sonten sadayana. Bapak Ibu guru anu dipika hormat, rerencengan sadayana anu gelis sareng kasep. Bingah pisan abdi tiasa ngariung sareng sadayana dina kaayaan sehat wal afiat. Alhamdulillahnya di dieu abdi teh hoyong ngobrol santai weh perkawis pentingna ngajaga kebersihan lingkungan urang. Saenya namanya urang sadayana ge parantos terang pisan. Lingkungan anu bersih teh lir ibarat bumi anu kadua kanggo urang. Genah saya dipandang sareng tangtos nama matak sehat. Nanging jujur weh ieu mah sok aya waktosna urang teh hilapnya sakapeng kusabab niatna ulin atawa diajar kalah ka hilap micen sampah dina tempatna atawa panginten kusabab mikirna teh engke ge aya nu bersih padahal mah upami urang sadayana gaduh kasadaran sakedik wae lingkungan urang teh pasti bakal banten pisan. Abdi janten emut waktu di sakola kapungkur kelas urang teh ampun teuing, sapertos kapal pecah. Runtah jajan, kertas anu dicoret-coret, pokona mah rame pisan. Hiji waktos mah urang sadayana diajak gotong royong beberesih. Mimitina mah aral-aralan, aduh kunaon kedah abdi. Kitu pan. Lamun saatos mimiti nyapuan, ngepelan, ngalapan meja, lami-lami mah janten raos oge. Sareng anu pangpenting nama saatos kelas bersih diajarna teh janten langkung fokus, hawa oge janten langkung seger. Leres pisan, banten pisan rarasana. Abdi mikir, leres oge nya kabersihan teh sanes mung kawajiban patugas kebersihan wae. Lamun kawajiban urang sadayana. Cobi bayangkeun ku sadayana upami unggal jalmi gaduh kasadaran kanggo micen runtah dina tempatna. Teras urang silih emutan kanggo ngajaga kabersihan. Tiasa lingkungan urang teh bakal janten tempat anu pang pikaresepen kanggo diinapan. Kola janten genah, bumi janten betah, jeung lempang di sakitar urang oge janten saya dipandang. Tah urang tiasa ngamimitian tina hal-hal anu alit kok. Saatos tuang jajan, runtahna langsung lebetkeun kana tempatna. Di kelas, saatos nganggo kertas, ulah langsung dipican kitu wae. Lamun dipilah heula upami tiasa didaur ulang. Di bumi oge kitu, bantosan bebersih buruan, ulah mungulin wae. Hehehe. Intina mah kieu rerencengan sadayana, Bapak Ibu ngajaga kebersihan teh sanes mung kanggo lingkungan wae, lamun oge kanggo diri urang sorangan. Lingkungan bersih mana oge janten langkung tenan pan. Janten. Hayu urang ngamimitian ti ayeuna, ulah ngantosan enjing, ulah ngantosan di Pirawang. Ulah sasarengan ngamumule lingkungan anu lengkung bersih sareng sehat. Mugi-mugi naon anu ku abdi diobrolkeun ieu tiasa marekat sakedik wae dina pikiran urang sadayana. Hayu urang janten generasi